Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kastawi Guna, Camat Cimaung, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah bulan puasa sasi Ramadan tahun ini 2021 atau 1442 Hijriah. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungan, ridho, pahala atas ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Tepang desa Simkuring Kang Rahmat. Langkung tipayun Kang Rahmat ngahaturkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum urang sadayana aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna mudah-mudahan pamirsa sadayana salamina aya dina berkah ginuru rahayu, berkah salamet, ginanjar kawilujengan teu kirang itu sareng ieu. Pamirsa sadayana, dina pidangan ayeuna Simkuring sedang ngaguar salah sawiosna nyaeta seni Sunda Buhun, seni bela diri, seni tradisi pencaksilat. Bade ngaguar sabudeureun eksistensi atanapi sepak terjang salah sawios inohong dina widang seni pencaksilat ti Kampung Ganyen, Desa Malasari, Kecamatan Cimaung. Anu jenenganna nyaeta Aki Dana. Sampurasun Aki. Aduh, hapunten sateacana Aki ku abdi di wagel waktosna. Atuna salajengna mudah-mudahan Aki salamina aya dina kasehatan. Aki abdi ieu hoyong ngaguar sabudeureun seni pencaksilat ieu ti Aki ya. Cobi Aki lalakonkeun ieu kumaha ngawitanana Aki ngawitan dina seni pencaksilat ieu khususna di namina teh paguron nya, paguron Tangan Sakti. Mangga Aki. Ku tiasana kieu teh abdi teh kapuguh teh disatana ku hiji sepuh. Mohon. Sareng abdi teh sanes asli teh di abdi ka califna di Ganyen. Mohon. Nuju ngalatih Aki Busadi. Mohon. Tati ngalatih Aki Busadi deui ka ayeuna janten lumara. Mohon. Kawitna abdi ngagarap seni Mohon. teh kaman sareng Dharma Saputra Mohon. di tahun 70. Luar biasa. Janten abdi teh sareng Dharma Saputra teh sanes pasalia. Mohon. Dongkapna abdi ka Kabupaten Bandung Mohon. dipisah abdi. Mohon. Dharma Saputra langkung muncul. Mohon. Abdi nya kitu keneh. Mohon. Digentosna abdi Mohon. Tangan Sakti pamasihan anu ti SPRS Kordi. Mohon. Kapungkur Mohon. dunya rekamankeun. Mohon. Tan dugi ka saat ayeuna abdi di pasihan jagjag belejag. Mohon. Hiji murah kali abdi anu di Pangalengan, Mohon. anu di Ciwidey, anu di Bandung Barat, di Cililin, Mohon. di Soreangna. Mohon. Alhamdulillah ku anak-anak seueur abdi. Mohon. Anu salajengna ya Abah pengalaman ieu kapungkur ieu nuju Anom nya banyak sekitar kapungkur teh. Upami mentasnya atanapi manggung tabah nuju Anom ka mana we bah tah kapungkur? Abdi nuju di Jepang ku Pasolihin, Mohon. gubernur dugi ka istana. Wes luar biasa. Dugi ka istana. Nuju sareng Pajuhara Adomas. Mohon. Abdi sanes pandang abdi. Mohon. Abdi di Sanak Nayagana sareng Domas, sareng Pasolihin gubernur. Luar biasa pamirsa. Tah, anu salajengna Aki. Patali sareng pamibiasa kan sok aya event atanapi acara kompetisi atanapi lomba atanapi pasanggiri istilahna pangitan. Tah, cobi Aki diemut deui kantos ngiringan pasanggiri Aki kapungkur. Abdi tahun 88 Mohon. nyobian lebet pasanggiri Nayaga. Mohon. Dugi kakenge ku abdi. Oh. Hiji juara hiji lah ku abdi. Mohon. Juara pilih lah ku abdi. Oh, alhamdulillah.
tahun 88. Oh, luar Tepatnya di Soreang, Kabupaten Bandung. mohon. Anu salajeng naki. Aki istilahna seni bela diri ieu tadi lungsur natenya kapungkur warisan ti sepuhna nya aki gitu. Tah ayeuna marurang kali aki sami aki neraskeun dina ieu ngalestarikeun seni pencaksilat ieu. Tak ada. Murah kali abdi, tidur sikal duit kanu pangis bungsu, sadayana janten tukang kenal. Oh, Alhamdulillah, aya dina kalamanjengan. alhamdulillah. Namun dina seni Mohon, saalit mohon, ageuna kedah ku istri. mohon, Eta, mohon, pokoknya hayang badan. mohon. Anu salajengna aki abi tumaros ya salami aki dina ngokolakeun atanapi aki ngamumule seni bela diri ieu kumaha abi naros ya ti kalangan nonoman barudak ngora kitu ki komo zaman ayeuna kumaha ieu barudak kana patali sareng seni teh aki mangga Abdi ngalatih teh mohon sanes kali gelut. mohon Namun abdi ngawarah barudak mohon hiji sangan lulus mohon taat ka pamarentah Mohon. mau ka ibu ramana mohon taat ti lengat ayeuna ka panyun mohon abdi barangkali abdi kesalayana taat mohon teu alit teu ageng Mohon. anu di Pangalengan anu di Ciwidey anu di Cililin anu di Soreang mohon anu di Cimaung pisan mohon juara umum lagi atos 2 kali anu di Cimaung. alhamdulillah Sareng abdi ngayakeun pasang giri Mohon. atos 7 kali Bandung Raya. Oh, sering nih aki. Waduh, Nuhun. Tah, nu salajengna ye satu acan ngabahas langkung tebih abi hoyong kapangker deui patali sareng tadi nami nanya ye nami paguron aki nami teh tangan sakti cobi aki supados di uningakeun maksad atanapi simbol anu nu aya dina nami eta mangga aki Aduh beda tangan sakti teh. mohon Tangan teh 5 mohon kedah ngajalankeun anu 5 waktu. luar biasa Kasaktian sanes teu aku beri jeung kumendong mohon diajar kajujuran. Insya Allah kamana kamu ge jujur mah moal cilaka. mohon luar Beda biasa tangan sakti eta. luar biasa tah anu salajengna aki salami teka pungkur dugi ka ayeuna abdi naros teh ka aki kumaha dukungan aki ieu ti pihak pamarentah ka paguron aki atanapi di kana seni pencaksilat ieu kumaha tah aki Abdi ngamajengkeun Kabupaten Bandung di tahun 7 genep mohon teu acan aya naon-naon. Sanes kawan ke mohon teu aya nu peduli. Ai abdi bade nyuhunkeun ku proposal mah itu ini. mohon Abdi teu tuman. Namun hiji kapangurusan ciga tunggal. mohon Upami bener nya eta kana seni. mohon Eta mohon harapan kapayun aki peminya istilah nama ti khususna anu araya di laluhur lah gitu jatan harapan aki bantosna dina sepertos kumaha mangaki dina pasang diri. mohon Dina pasang diri utamina mohon kabela Kabupaten Bandung dina pasang diri. siap ki mudah-mudahan ya ka video ieu dugi ka para iyalah ais pangampih gitu nya kinya pupuh lembur gitu teh dikawit Bapak Kades, Bapak Camat, dugi ka Bapak Bupati nu enggal ayeuna, Bapak Dadang Supriyatna. Amin. Aki nu salajengna ya. Upami nu namina manggung nya ki kan identikna teh aya manggung teh aya nu ngulem, teras ka ituna teh aya misalna teh panjudulna teh lah. Aya biaya we kitu nya kinya. Dina pangaos. Tah cing ieu memang kumaha tah cingki? Masalah dina pangaos. Cingki. Abdi sanajan seni cicingna di luhur nya Mohon. di atas. Mohon.
Tapi orang kudu tinggal di posisi anu hajat. Mohon. Ulah anu hajat bari ngeundigeun teh. Mohon. Urang kudu bisa ngimang-ngimang kanu aya kumaha, kanu mah kumaha. Wah, saya ki Eta. luar biasa. Insyaallah bakal manjang sadayana oge. Mohon. Hiji kitu, kadua seni ulah boga hate jaru kelit. Laras ki, laras. Ulah gaduh hate jaru kelit. Mohon. Eta jampeana. Mohon. Upami batur awon, ulah disesarikeun. Mohon. Bahwa orang malu ti ajeuna Mohon. ka eta lebih penting. Tah, nu salajengna namanya tina tarif upami nu ngulem. Nu salajengna mah ieu upami contoh aya murang kali misalkannya aya nu hoyong ka dieu. Tah, eta ge pan pasti misalna Biaya deui wae. Tah cing cobi kumaha tah per ieuna. anu penting keur abdi. Mohon. Nah eta heula. Oh. Kalau teh awat ieu budak aya kahayang kudu didukung. Mohon. Nah eta heula. Di mana budak atau saya Mohon. tinggal ngebut aja kan. Mohon. Ka pelatih teh kumaha? Mohon. Budakna bisa kieu teh ti dieu. Mohon. Kitu wah. Laras. Teu kada ditarik. Mohon. Luar biasa. Ah, nu salajengna ieu. Bah, pan manawi tos aya agenda manggung dia di sasi sawal manawi abah diuningakeun mangga. Dina kaping 17. Dinten Senin. Sawalnya. Insya Allah Ujang Rahmat Sumpi Insya Allah di Aki Isu. mohon nararaga nyepitan gitu. Mohon. Insya Allah Aki hatur nuhun panggulumna ya. Insya Allah ku abi urang sapalih pangitan anu pentas pangitan kayak ku abi didokumentasikeun nya. Ai tos widi mati Aki ku abi di-upload. Anu salajengna ye nyuhunkeun wejangan ya. Ti Abah khususna ka abdi umumna ka anu sanes panginten nu kalebetna teh generasi anom jabahnya. Cing nyuhunkeun wejangan bah kanggo istilahna mah bekal nyorang kahirupan nu bakal datang teh kedah kumaha. Mangga bah khususna panginten seniman mangga bah. Dina seniman upami hayang manjang Mohon. kedah kuat ku sasabi. Mohon. Dina sagala bidang sasabi sangsara malangsakna kudu kuat. Mohon. Kade nomor hijina Mohon. istri nomor hijina eta. Mohon. Gede sangsara malangsak malah namuh seurna teu dibayar ceuk parepaosna. Urang kudu tabah kade. Mohon. Kudu giat nandanganana. Abdi moal gaduh bumi kieu upami abdi daek setakeng Mohon. ngalatih dinu hajat moal bumi moal kieu kudu urangna kudu dajar jujur lah. Daya anu jujur mah aging Gusti. Mohon. Daya deui Sabar sareng jujur. tawakal. Anu pamungkas Abah kalaresanena sasi saum panginten mangga Abah ngawilujengkeun ngalaksanakeun ibadah saum. Mangga Abah, mangga. Aki. Ya dina sasi ieu mah kumaha aja. Da di dieu mah hampir sadaya menuju kalakonan anu 5 waktu Mohon. buah dina saumna. Mohon. Ai teu kitu kumaha. Mohon. Kuat teu kuat dipaksakeun. Mohon. Luar biasa. Mohon. Abah Aki Dana panginten. Pamirsa, cekap rupina obrolan Kang Rahmat sareng sesepuh atau napi sepuh anu luar biasa ngamumule ikhtiar ngamumule ngamajengkeun seni Sunda buhun di tata Sunda nyata pencaksilat di paguron tangan sakti anu dipupuhan di sesepuhan langsung ku Aki Dana. Daya gapenca Mohon. Ujang Rahmat Mohon. tinggal saabdi-abdina sareng mama dua Mohon. tokoh kenal Hmm. kantun abdi. Mohon.
di Kabupaten Bandung. Mohon. Sugana ya rumah tuh Mohon. ya aheun pisan Mohon. Kang Dadang Bupati teh. Oh, mohon. Amin, amin. Mudah-mudahan. Sama abdi gaduh wargi Mohon. ditojong teh Bapak Dang. Mohon. Sugana ya tuh Mohon. kacepretan aya nama. Mohon. Eta. Amin, amin. Mudah-mudahan insya Allah sami sadayana penginten harapan di seniman seniwati nu aya di Kabupaten Bandung ka pupuh lemur ais pangambi anu ayeuna nuju istilah nama di janten penginten janten kenging amanah di masyarakat Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan penginten aya paratosan kanggo kamajengan seniman seniwati oge seni Sunda. Pamiasa sakitu penginten hapunten bobi aya kakirangan sareng kalapatanana. Hatur nuhun kanu parantos subscribe sareng nonton. Mudah-mudahan pamiasa sadayana salamina digampilkeun rezeki dipanjangkeun yuswa. Oge ka Abah atanapi ka Aki dan ge sim kuring ngaturkeun nuhun kana kasayogianana. Mudah-mudahan Aki salamina aya dina kasehatan panjang yuswa. Oge sagala rupi kasayan ilmu-ilmu Abah anu tos dipaparinkeun ka santri-santri atanapi murid-murid di paguron Abah Aki ieu. Mudah-mudahan cing janten amal soleh oge dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa sakitu atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.